di zaman Junaidil Baghdadi, Syekh Junaidil Baghdadi teh ahli thariqah Kutubul Aulia, anu murid-muridna teh datang ka ayeuna terus ngaramat tetep bae thariqah teh di atas syariat, secara zahir ngalaksanakeun syariat, kemudian di jerona make hakikat, samemeh datang ka hakikat suluk thariqah ngaranna. Cara-carana terserah guru anu mere ka murid. Atuh wabeh jelema ari lu ka Syekh Junaidil Baghdadi ngaji naga di manehna. Tidinya ulama-ulama fikih teh kapan arele kunyana anu biasana ngajina ratusan ku ari kasedot kabeh ka Imam Junaidil Baghdadi. Sababaraha kiai bahkan nu kandas nu ngaji sama sekali. Nyieun lah nyana perkumpulan ahli fikih fuqaha ngaran. Dek debat Syekh Junaidil Baghdadi. Daratang kabeh. Mama Junaid ulah sok ngembangkeun ilmu hakikat atawa thariqah lantaran jelema teh kudu bersyariat. Cik Imam Junaid jaku lagi nu dikembangkeun mah syariat. Tetapi kapan ieu kabeh jelema hayang ngarajina teh muru thariqah jeung hakikat, eta mah kan urusan batin. Tapi tetep bae kudu bersyariat. Ulah ge kapan nu dikembangkeun mah syariat. Tapi anu timbul di masyarakat hakikatna ieu teh mama eta mah kan rahasia Allah. Di teu bisa tetep mama ieu tetap kudu ulah ngayakeun pengajian. Ieu tuh kula balamun nu ngaji ge masalah, asal ulah daratang. Tetungtung daratang atuh kula mamagahan. Eleh kabeh fuqaha. Dah. Teu bisa. Pokona kieu bae, lamun endeup, geus ulah ngomong tarekat, ulah ngomong hakikat, urang syariat bae kajian hukum ge. Jak kula ge tilok ngomong-ngomong eta mah nyaritakeun teh ahli-ahli hakikat, ahli Allah. Eleh deui. Tetap kajian hukum ge ulah sok mamawa tarekat jeung hakikat, kudu pa syariat bae. Ieu bahaya ieu kabeh. Ieu ngarajina teh ka mama, kami ieu teu boga murid. Ieu pantah mah gerak Allah. Capek aing ngomong sia. Geus kuari mah kieu bae. Urang ayeuna mah ngayakeun musabaqah. Ngayakeun musabaqah. Festival. Coba ini hebatan ahli thariqah apa hebatan ahli syariat. Dik naon atuh cek nyana di musabaqah. Henteu abeh jelas bahwa ieu mah kami bahsul masail ahli syariat. Geus masyarakat kudu nuturkeun ahli syariat, teu beunang nuturkeun ahli thariqah. Masalah hayu atuh cek nyana teh. Tenang bae Syekh Junaid. Hayu kula mah keur carita eleh masalah. Cenah atuh ayeuna mah Bismillahirrahmanirrahim. Ya manaon ya pertanyaan. Saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikupa Bitung naon. Saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak. Tika baca iwal tikunya nabe nu baca nate. Sikanyawan resep. Saya seorang karyawan swasta. Punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih. Beja-beja kaing merente. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau nanti sesudah saya kapan dibaca ya. Aduh, nu jelas mah
kata non ieu teh kata profesor Quraish Shihab dis Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat henteu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda, tani mah tani atuh karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae kecuali dagang bir. Atawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan, dagang tanah spekulasi dagang ngaran wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda ada manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah boleh tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha itu mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun teu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesi teu kudu dizakatan nya sakali deui teu kudu dizakatan. Budak sedekah bae tah ieu naon ieu deui percanaanna teh saha. Iya surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu kos kitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul. Mah munafik apa henteu? Waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye. Mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik. Dek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus. Nu penting mah boga kayakinan. Lamun ceuk syariat. Lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat, atuh teu lebaran geun teu nanaon ieu. Kos kitu bawa masalah. Ulah dijadikeun masalah. Jeung harju ulah keras-keras. Hawa nafsu tambah kos kitu. Awas ya lamun beneran salah samali aku murid gua aing barang pindah manyana.
awas anu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa hebraknya disapa ku murid pasapa-sapa ulah urang mah nyampaikeun bae kiai mah ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu mentek teu deuk laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang eta lah syariat mah kos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilahkan untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang. Murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikeur carita ngan eueuh ku ari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komun teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna bisi salah ke ahli norekat ngeridit bisi kitu doang jorek kabejana aya wali ngeridit norekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab sama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat hiji bab ubudiyahna kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun muridna engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang pan ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta jelema naon sababna can dirapihan batinna
buating salat nah hayang ka alam ku tatangga buating salat nah hayang ka alam ku buating puasa na teh hayang dunia buating maca sholawat nah hayang supaya toko na maju buating tahajud na supaya naik pangkat taban eta mah jurig kabeh teman kos kitu setan tah mah Tudek dan naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otak ku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema nu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia di ojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok moal poe ka kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang ieu mah kecuali calana sia merosot dagang merosot teu mantep pamajikan rek marah gitu jadi pan nah eta kos kitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah nareat bae Tareat ieu keur carita, bersyariat betul menang. Minta wirid ka kiai supaya maju dagang, menang bersyariat emangnya nama datang kadinya pikiranana daripada menta ka Gunung Kawi. Atuh mendingan ka kiai menta kerjasama geus jeung kiai. Tuh, balik deui urang ka syariat teu masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema neuleuh hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodreksin budak leutik ge malah madaekeun bae bodreksin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus dikabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mantak ahli tarekat mah boga pondok pasantren ge ditinggalkeun santrina dah tah mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia tah mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamarkeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pasantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat mah tuh bagus mantap kiraha ngomongna jeung saha ngomongna sing hade ingat lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok urang pahebat-hebat malah ulah datang ka sanawiyah aliyah datang ka universitas ayo tampung di dinya supaya
orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi. Akhirat mun duniawi mah teu bagus sarua bae. Akhirat melalui yayasan, aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah endek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mantak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mantak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrena 15 tahun. Bag-bagan ubudiyah geus mampu. Karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru. Teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu. Teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eureunnan bae tah ngaji eta mah padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun. Bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum meunang meureun sataun we panggil ku guruna sia peuting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae pan bagus henteu 2 bae sia dicoba hawa nafsu coba kalamun percobaan macam-macam tergantung jelema gitulah toriko panjang mun dongeng toriko mah aya nu titah lempang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tawablos gitu mah toriko ejle eta mah malam lantaran ieu mah lain nek nyaritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah. Moal mungkin kajian kuku mage keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atau di dasar syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui bae kada geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui
ieu mah lebaran masalah lah sapira lebaran sok dijadikan masalah tungtungna Anas urang di kiai-kiai Anasku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah dek naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tawa sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngunci masjid mah teh timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu gede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri dek ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah tuh geus tilok cager angel ka cager kena peurah masuk ka bau pae eta bahasa summun qatil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya summun qatilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya urang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadeg lu basa beuheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting eta teh aya sumun qatilan jauh ngomongkeun doang ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran mergadua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah eta teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek kieu aing mah teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg di ieu mah di thariqah syariat teh kudu syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tangtangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tangtangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya
masalah carita blak-blakan tuh masalah salahkan ketika salah guru saya guru nu ngeridit cekel salah ya guru mah guru baik ya kalau saya ngeridit mundek bagi dua atuh ya guys itu masyaallah asup ka tarekat lain deh guys pembahasan anak lain deh geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti ka jadi kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit biadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit teh geus tiris geus atuh geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan make nanaon ge sabodo betah thariqah mah guguru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna balik ka deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae dek di luar negeri dek di urang dek di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah kok ieu teu yakin ka guruna na ieu sing hade pelebah dinya ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah guruna kieu nganana kieu eueuh masalah tambah kos kitu syariat mah tama bisa dikutak-atik ngan yakin eueuh berarti kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pan di dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon ai geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaran kitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saingan sing ada kuariba di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa na ge al hikmat kajeun kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat du guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cicing teng perasaan aduh hareupan jeung guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapat terprihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek ai gua teh Nabi hidir paling sia hidir
akur ngaran doang sih mah nyeriu aing keur pusing sih nginjem duit si hidir tama tuh lain deui tama si hidir kos gitu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan-paculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan nu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi matak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah shalawat nang ke beda-beda nubogana saha kadinya ngajurusna nubogana ieu tarekatna ieu shalawatna ieu geus ngajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung shalawat naon bae silakan naon bae urang mah nu resep baca shalawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dirabab ibadah atuh tah meureun pinarakaeun beus sia mah tinggal kitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kula mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna beres kabeh boro-boro ndek ngarapihan diri melalui thariqah syariat ge can becus dek lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeng dahar bareng pasti engke rarasana aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin mah keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tama per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah bahkan aya nu disumputkeun kunana kadang-kadang nyana maksiat zayyin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya kieu nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon sama kiai tergantung kiai dah sarajan kiai ye aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna aya kiai nonton orkes bahkan ke panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga harti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kajahoan bahwa aing teh kiai ai nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung ya nama ceri kunaon aing di kiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut ke di pidato make dokter andesan SH na apa nya SH teh naon eta kecap teh SH
Ai bangsa ahli Allah mah muringi segitukeun teh ya Allah ai izin amat tuh. Ai ahli syariat kos gitu hayang. Gitulah panjang dongengna balikan deui masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul. Lainnyana jati dirina mah asli bagus. Ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gane kuari geus tara haul deui tuh ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di urang terlena teu daek perang kos kieu kaayaanan perangkeun lamun memang geus waktuna perang kafir harobi nyerang ka urang teu puguh teu karuh Walanda nyerang ka urang ya siap perang apapun yang terjadi. Amerika nyerang ke orang, Harabi nyana merangan orang, siap. Inggris, siap. PKI, ya siap. Perang. Lamun diantep, bakalna orang terlena. Agama hancur. Tapi perang teh kapan di akhir zaman mah make taktik saha ieu teh anu boga kekuatan perang ternyata di Indonesia mah horenganan tetep dihenteu-henteu ge aya di bawah tangan para penegak agama yakni para kiai-kiai lamun diperangkeun kiaina masih kene ararutuh mah atuh pimanaeun bakal menang kafir teh komo di urang mah minoritas. Kajen kuku mahage kapan tetep kekuatan umat Islam teh diperhitungkeun di Indonesia atas di bawah naungan para kiai nu mantak atuh nu boga lalakonna heula dipareuman supaya semangat juang perangna teh mulai dibarengkeun jeung liberalisasi dibere kedudukan dibere duit, dibere kemewahan. Mulai ngomongna lemah. Ngomong lemah kan geus di persentase. Wah, sekian persen. Geus kajahoan si eta. Sabaraha persen lemah tak? Kuari mah tinggal nu kararuat. Nah, berean duit. Lemah. Tiba heula nu boga kekuatan agama mah adalah Toriko Irak torikohna nu kuat Syria torikoh nu kuat Yaman torikoh nu kuat diakui dunia tah mah termasuk di Indonesia ahli-ahli torikoh sebab torikoh mah hiji bae lillah nu dideuleu nyawa jadi taruhanana lillah torikoh mulai nyen toriko gadungan ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon nu penting masal zikir bae beuh zikirna ge ngaganggu kanu nyeri huntu geus pokona namanya lazala likir geus boga teu puguh kadenge ai cak nini aya teh sekeran zikir kan gitu amat zikirna torikoh nih jadi ini tiba lagi nyaho ka torikoh jangan teu hahu-hahu kos gitu mana runcul ku ari aya anu ahli torikoh boga pamajikan anu 12 aya anu ahli torikoh teh boga pamajikan 7 haju kabelah dieuna nanggap orkes atuh naon bedana jeung jawara tama kos kitu. Beuh cenah lain deui engke lamun tas naon kitu ngaranna ngadaengkeun musik kajo tobat. Emang titah kitu emang.
Emang kos gitu tariko? Wow muncul kuai. Di Pandeglang muncul, di Serang muncul, di Tangerang muncul tariko teh bahasa nage mun asup ka tariko ieu engke dagang jadi maju. Oh tariko teh jurusana dagang. Namun asup ka tariko ieu mangke urang jadi masyhur. Oh tujuanna masyhur. Namun asup ka tariko ieu mangke teh urang teh bisa hiber. Oh yang bisa hiber cara manuk gareja. Ulang lamun boga tarikoh ieu mangke ke dikagumi ku jelema. Oh yang dikagumi saralah kabeh. Tarikoh mah megatkeun makhluk. Megatkeun dunia eueuh nu dideuleu Allah hiji. Asal ngomong-ngomong tarikoh kadinya bae lain Allah geus salah. Pengrekrutan kata jamaah. Kiai anu ge loba jamaahna yu urang yeun deui ieu tarikoh lain kitu tarikoh. Pepegatan di jero hate ka makhluk hiji be Allah. Geus teu samarangan diasup-asupkeun tarekat atuh. Siap, alhamdulillah kuari kan dagang maju tah berkat tarekat aing. Siap kuari alhamdulillah mama ayeuna geus naik jabatan eta asup tarekat. Kembangkeun ku sia babaturan sia ajakan asup tarekat ka dieu. Bawa mahar sapi kebo kali eta. Tarekat teh kos kitu ayeuna. Masya Allah. Nah, ieu keur carita. Mun perang kumaha tah ahli tarekat kos kitu? Moal bisa. Sebab nu dimaksud dage dunia. Malah ilunya da ka ditu. Andai kata aya PKI. Kemudian nyana asup ka ahli tarekat kos kitu, ahli tarekat teh ngadukung PKI. Moal beres. Kadeulina ku urang dakwah anu bebeneran. Selain daripada nu lillahi ta'ala. Ieu lagi sesek wari urang mbana anu diajak berjuang ku urang sieu geus enten teh heula we sieu urang ajak si enten teh heula we ieu ajak mah hese deuk berjuang teh hese wari neangan batur sebab naon besi kalengitan dunia besi kalengitan keagungan besi kalengitan kamulyaan embung berjuang teh mantak agama mundur bacakeun ayat ieu Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhikum. Di mana Allah ngajak perang sok subadanan Kangjeng Rasul ngajak perang hek subadanan sebab melalui eta bakal hirup agama. Ketika perang Badar dilaksanakan ternyata sahabat-sahabat teh nyahoeun bahwa musuh teh 1000 sedangkan geus terlatih kekuatan anu luar biasa tuluy pembekalan anu pohar sementara di sahabat bangan 313 ge perlengkapan anak kapan teu aya aja maksudna ge lain nek perang ideal aya gimbir aya borangan sieun menghadapi musuh-musuh Allah maka Kangjeng macakeun ayat selanjutnya walamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi kudu nyarah waranjeun kabeh para sahabat khususna saat eta umumna seluruh muslimin muslimat Anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi sanyana Allah teh eta teh ngahalangan jadi dinding antara hiji jelema jeung hatena. Hate teh nempel di diri urang berarti deukeut jasa qalbu teh ka diri urang sebab aya bagian daripada diri urang. Qalbu teh ngagantung. Tetapi Allah nyaritakeun yahulu bainal mar'i wa qalbi. Antara awak jeung hate horeng aya Allahan. Masya Allah kari. Coba orang bongkar di mana ada Allah. Oh, ieu teh nginayah majaz atau kana dekeutna Gusti Allah ka urang. Akur jeung ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gusti Allah teh leuwih deukeut ka urang tibatan urat genggerong. Urat genggerong teh bagian daripada awak urang.
tapi horenganan aya Allah nu leuwih deukeut tibatan eta. Berarti kajahona Gusti Allah teh luar biasa. Urang di mana bae urang keur kumaha bae kerteg hate urang Allah nyahoeun. Gumarentes hate urang teh Allah nyahoeun. Tur urang teu bisa sakahayang urang. Sebab urang teh aya dina iradah Gusti Allah. Urang teh aya di qadar Allah. Urang teh aya di iradat Allah. Sadajan kukumaha ge urang mah teu daya teu upaya mantak urang dibere la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Teu boga daya teu boga kekuatan kecuali Allah. Geus teu meunang di aku atuh kekuatan urang teh janu Allah la quwata. Daya-daya urang ulah di aku sebab la haula. Nu Allah. Lamun ku urang dipiceunan kekuatan urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah, daya urang nu aya di urang teh horenganan nu Allah. Ketika ku Allah dipiceun mah atawa ditarik deui urang mah teu daya teu upaya. Jadi urang mah sabenerna mah pae nu hirupna mah ieu adalah roh. Ketika roh dicabut mah kapan urang mal bisa kiceup, mal bisa ngadenge. Aya rohan, sedangkan roh adalah temenang ditanyakan yas'alunaka anir ruh kulir ruh bin amir rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ngan sekadar saeutik urang dibere kanyaho ku Gusti Allah. Nu mantak daya urang nu Allah, kuat urang nu Allah, deuleu urang nu Allah, denge urang nu Allah. Urang bisa ngadenge peureum coga ge urang hajo bisa ngadenge ta ieu teh ada dengean urang teh pamere Allah geus kulantaran pamere Allah naon nu kadenge ku urang Allah nyahoeun janu Allah. Ketika ku Allah dicabut dadengean urang mulai dengan usia tambah dadengean ku ari geus rada lain deui mun ngomong kudu nengok kudu gandeng. Terus kemudian dicabut ku Gusti Allah. Tah sia keur ieu kan ngadenge boga rasa sia bahwa denge sia teh nu sia. Sok datangkeun deui ku sia. Ku aing dicabut dadengean sia. Nu aing sakedeung deui ngagoler sia. Deuleu sia ku aing, deuleu sia. Sok beuntak kadeuleu ku sia. Nu kadeuleu ku sia eta teh aing nyaho sebab eta teh nang pamere aing cabut ku aing deuleuan sia mulai aduh huruf-huruf teh kadeuleu tapi bujur tetep kadeuleu insyaallah karim cek anu geus minus 7 8 5 nyana ngomong buh teu budak geulis amat cek incuna emang kadeuleu bah deuleu cenah abah teu kadeuleu nyaho nu beureum mah bibir kadeuleu bae ku abah ja. Abah sok maca Quran geus ngageblek ceng. Asa ditambah maca Quran we ngageblek. Ai bibir kadeuleu cekas ceng. Oh, pahara. Duit kadeuleu cekas. Nyaho. Aki jaho ieu 50.000 ieu 100.000 jaho. Hebat. Aika kita ngegeblek ceng geblek sial ta mata kurang suka kadeuleu bae abah lamun nonton TV kadeuleu huruf nu leutikna ge kadeuleu ceng insyaallah teh si abah alhamdulillah dibere kurnia ku Gusti Allah alhamdulillah masyaallah ai Quran nu gede teh hurufna ngageblek ceng tah bah teu kadeuleu make kaca sarua make kaca ge apa teu kadeuleu geus lah ngeureun kieu ti Allahna amboh ti Allahna epok teh nah nu Allah lantaran rada ngeregog para sahabat menghadapi musuh nu mata karegog saeutikan musuh loba nu mata karegog musuh teh terlatih sementara sahabat henteu nu mata karegog perlengkapan musuh luar biasa sahabat henteu maka ngabayangkeun nyana nu boga sagala rupana strategi perangna di nyana
alat perang aya dinyana, kekuatan aya dinyana, pembekalan aya dinyana, tokoh aya dinyana, mulai borangan cak Allah bejakeun Muhammad ka para sahabat wa'lamu perlu nyaho aranjeun kabeh annallaha sanyana Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah leuwih deukeut antara hiji jelema jeung hatena ulah sieun sebab Allah lantaran deukeut anu bakal utar aturna yahulu nu ngahalangan antara diri jeung hatena geus Allah anu bisa ngerobah-robah nu tadina sieun jadi henteu nu tadina teu sieun jadi sieun anu tadina borangan jadi borangan nu tadina wangi jadi borangan Allah mantak Allah teh maha kawasa tadina sugih susah tadina susah jadi sugih nu mantak nang Allah bejakeun sagala rupa teh fala yastati'u ayyumina aw yakfura illa bi iradati teu mampuheun hiji jelema iman kecuali ku iradat Allah teu mampuheun jelema teh kafir kecuali iradat Allah aya jelema di jero hatena hayang iman ka Allah Allah teu mengharapkan iman tetep aya kafir aya jelema teu kafir bae tetapi Allah mengharapkan iman kunaon jadi iman nang Allah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ya karim numantakang jeung Nabi teh osok sering ngadu aya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub he anu ngabulak-balik hate sabit qalbi Gusti tetepkeun hate abdi ala dinika kana agama Gusti sahabat loba nu ngadenge makan naros Ummu Salamah tuan ari tuan teh sering amat ngadoa aya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik pantuan cenah sakabeh genang Allah cek Gusti Allah teh kapan wa'lamu cak Kangjeng Nabi teh kapan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah teh maha kawasa jeung maha kersa kersaning Gusti Allah teh kadang-kadang jelema kufur hayang iman teh dikersakeun ku Gusti Allah tetep bae kufur jelema kafir hayang muslim hayang Islam iman lamun ku Allah henteu mah atuh tetep bae Islam bae iman bae tetapi kadang-kadang jelema kufur kemudian jadi asup Islam aya jelema iman kemudian asup Kristen iyalah yahulu bainal mar'i wa qalbi masyaallah ieu teh lamun nilikana hakikat geus hakikat teh bakal begenang Allah sakumaha di tukang gapan wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma hakikatna mah ketika urang malangkeun batu teh deuk eta nu malangkeun teh Gusti Allah lain maneh hakikatna sebab maneh teh dihirupan ku Gusti Allah dibere kekuatan ku Gusti Allah maka atuh kadeleuna mah nyokot batu teh urang ketika malangkeun kadeleuna mah urang padahal wa ma romaita id romaita walakin Allah haroma nang Allah hakikatna kecuali orang aya di makom syariat lamun orang di makom syariat kudu make syariat bae eta dibalangkeun ku urang syariatna mah hakikatna mah ku Gusti Allah sebab aya ikhtiar di diri urang geus atuh urang teh boga ikhtiar deuk salat anu ngalaksanakeun salatna mah Gusti Allah deuk puasa anu ngalaksanakeun puasana mah Gusti Allah aya jelema di jero hatena deuk ngaji kacilongok tengah jalan ka pangibabaturanana aya anu nawaran heuy aya motor murah mun dijual gegeraan 12 juta kuari deuk dijual kunyana cepet hayang 7 juta asal aya duit bae deuk ngaji teu jadi balik cak babaturanna kok balik deui bisnis teh nah orang boleh rencana Allah nu ngagulkeunan manusia hanya rencana Allah lah yang bener teh sia tuh dan Allah tadi mantak ieu teh aya Gusti Allahan di jero hate urang anu leuwih deukeut ka urang mah sabenerna mah Gusti Allah sebab antara hate jeung urang nempel hate jeung urang tapi dina Al-Qur'an ngajelaskeun yahulu bainal mar'i wa qalbi aya Allah
Keur ngaji mah urang meunang kuari ngomong Aisyah salat nangsa nang Allah, Aisyah puasa nangsa nang Allah, Aisyah ngaji nangsa nang Allah, Aisyah joget nangsa nang Allah, Aisyah balik sendal nangsa nang Allah. Di makom taklim meunang. Sebab urang keur ngaji, kabeh ge nang Allah. Eueuh nu kaluar tidak kudrat iradat Allah, ilmu hayat sama basa. Maling malah nang Allah, nang saha? Nang dia tama nya Allah maling deh ikhtiar nang urang Allah mapan pangeran ngagulkeun kepentingan Allah. Emang urang salat Allah untung atuh henteu? Emang urang lamun maksiat bae Allah rugi atuh henteu? Ngan sebagai pangeran ngalaksanakeun kahayang-kahayangna los. Si anu tah aing mah janji ieu asal sia nurut ka aing surga, asal sia teu nurut ka aing neraka, aing mah janji. Aing mah teu boga kepentingan, aing mah maha suci. Cih, kumaha coba ieu? Allah teh jang sia, aing mah nyieun bae pokona mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jang surga. Adapun sia aju maksiat, kumaha sia teh mah? Aing mah ieu ngalaksanakeun. Sia mabok, hayu wae. Teu boga duit teh, bere wae. Eueuh nu ngajualna, polisi ge ngajualan obat mabok. Ayo sia, ulah hese-hese. Ayo, diayukeun wae. Diayukeun wae. Sia salat, ayo wae. Sia puasa, sia ngaji, ayo. Kabeh ge eueuh di luar nang Allah. Sebab wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ialah Jabariyah, Mu'tazilah, urang mah ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar nama syariat nangaranna nang urang. Hakikat manang Allah. Numantak baheula Abu Nawas teh merangan kaum Jabariyah di Baghdad. Kiai-kiai teh geus asup kana Jabariyah kumaha Allah bae sagala ge. Sebab Al-Qur'an ngajelaskeun wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ditambah ku ayat ieu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Tuduh-tuduhkeun ku ulama teh kabeh ka Allah. Urang nyebut teh sia keur ka dia keur naon? Sia aing keur diuk nang Allah. Sia lempang nang Allah lain aing. Sia keur ngampak naon? Allah. Nu aya di kantong sia Allah. Kabeh nang Allah. Di perangan ku Abu Nawas cek Abu Nawas dulur sing ada tetep urang masyarakat geus make ikhtiar aya wow dilawan ku kabehan Abu Nawas madak Abu Nawas aju eedanan ge di samping nagara acak-acakan oge ieu kiai-kiai asup kaum Jabariyah kabeh kaum Qadariyah insyaallah Abu Nawas dakwah terus bae barang balik jam 12 peting ka imah ditimpahan imah ku kaum Jabariyah kaca-kaca segala naon parareupeus lah cek Abu Nawas masalah si Abu Nawas gak atuh wali ieu imah nu Allah ditimpahan ku Allah ja aing ge nu Allah geus kumaha Allah bae kadengin teh ku kaum Jabariyah ditukar akur jeung urang. Abu Nawas geus mantap geus, segala akur jeung urang. Lah geus teh kudu dilawan cek Abu Nawas. Kumaha Allah bae. Nah eta maksudna mantak ditimpahan ge eta maksudna cek kana teh. Geus, kuari mah geus aya akur jeung urang. Isukna dara datang sasalaman ka Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, duh kuari geus akur jeung urang. Emang kunaon? Atuh keur penting pan eta ditimpahan imah. Ku saeta nu ditimpahan? Ku Allah. Mun Allah nu nimpah mah aing kena cenah. Tah mah sia kan nu nimpahnya. Laporkeun we ka raja. Bisana Abu Nawas. Pacar nang Allah. Atuh mun nang Allah mah aing kena. Tapi aing di jero imah kan teu kena. Atuh Allah mah lamun nimpah aing moal kudu aya gabletrek. Tah makan kadenge bertrek. Berarti sia kan nimpah. Sabar urang, aya meureun 20-an. Panggil ka dia kabeh. Pan sia ngomong keur penting cenah nang Allah aing mancing sia. Beunang gua bawa ka raja tah ieu.
nimpahan imah pula. Caknya nimpahan Allah. Tuh, disalah deui bae. Tadi masih nimpahan aing, Allah nimpahan aing. Kuari masih nimpahan Allah. Goblok budak. Iyalah kaum Jabariyah nu mantak sing hade kuari bertumbuh kembali di Indonesia kaum Jabariyah. Kaum Qadariyah nu kumaha Allah bae kuari tumbuh kembali. Torekat-torekat mararikung tumbuh kembali. Kaum-kaum Qadariyah nu segala rupa kumaha Allah bae kapanggih kuari ambalaya di Indonesia. Entak sing hade mun deuk ngaji di lembur sing hade deuleu ieu teh guruna kaluaran mana jeung ahli sunnah wal jamaah apa lain. Sebab naon? Ieu kuari ambalaya kaum Qadariyah kadunu kumaha cak Allah bae. Ji atuh kumaha cak Allah ge ai lehon nongtot atuh susut. Asin sia kajian kumaha. Kiai eta lehon nongtot kumaha Allah bae. Sia kumaha Allah bae. Engke datang ka dieu kumaha Allah bae. Teu beres sama kos gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Di zaman Junaidil Baghdadi, Syekh Junaidil Baghdadi teh ahli thariqah Kutubul Auliya. Anu murid-muridna teh datang ka ayeuna terus karena tetep bae thariqah teh di atas syariat. Secara zahir ngalaksanakeun syariat, kemudian di jerona make hakikat. Samemeh datang ka hakikat, suluk thariqah ngaranna. Cara-carana terserah guru. Anu mere ka murid atuh wabeh jelema arilu ka Syekh Junaidil Baghdadi ngaji naga di manehana. Tidinya ulama-ulama fikih teh kapan arele kunyana anu biasana ngaji ratusan kuari kasedot kabeh ka Imam Junaidil Baghdadi. Sababaraha kiai bahkan nu kandas nu ngaji sama sekali. Nyieun lah nyana perkumpulan ahli fikih fuqaha ngaran. Deuk debat Syekh Junaidil Baghdadi. Datang kabeh. Mama Junaid ulah sok ngembangkeun ilmu hakikat atawa thariqah lantaran jelema teh kudu bersyariat. Cik Imam Junaid jakulaga nu dikembangkeun mah syariat. Tetapi kapan ieu kabeh jelema hayang ngarajina teh muru thariqah jeung hakikat eta mah kan urusan batin. Tapi tetep bae kudu bersyariat. Kula ge kapan nu dikembangkeun mah syariat. Tapi anu timbul di masyarakat hakikatna ieu teh mama eta mah kan rahasia Allah. Jadi teu bisa tetep mama ieu tetap kudu ulah ngayakeun pengajian. Ieu tuh kula balamun nu ngaji ge masalah asal ulah daratang. Tetungtung daratang atuh kula mamagahan. Eleh kabeh fuqaha. Dah. Teu bisa. Pokona kieu bae lamun endeuk. Geus ulah ngomong tarekat, ulah ngomong hakikat, urang syariat bae kajian hukum ge. Jak kula ge tilok ngomong-ngomong eta mah nyaritakeun teh ahli-ahli hakikat, ahli Allah. Eleh deui. Tetap kajian hukum ge ulah sok mamawa tarekat jeung saha hakikat, kudu pa syariat bae. Ieu bahaya ieu kabeh. Ieu ngarajina teh ka mama, kami ieu teu boga murid. Ieu pantah mah gerak Allah. Capek aing ngomong sia. Geus kuari mah kieu bae. Urang ayeuna mah ngayakeun musabaqah. Ngayakeun musabaqah. Festival. Coba ini hebatan ahli thariqah apa hebatan ahli syariat. Dik naon atuh caknya di musabaqah. Henteu abeh jelas bahwa ieu mah kami bahsul masail ahli syariat. Geus masyarakat kudu nuturkeun ahli syariat, teu beunang nuturkeun ahli thariqah. Tuh masalah hayu atuh cakna teh. Tenang bae Syekh Junaid. Hayu kula mah keur carita eleh masalah. Cenah atuh ayeuna mah ulah ngararaji ka kula tinggal di tarahan bae, ulah kuna ngaji. Unggal pengkolan tahan ulah ngaji kadinya. Masalah kula mah ieu mah ibadah ka Allah. Keur aya jelema atuh kula mah ngaji, keur aya jelema maca Quran, kula mah maca shalawat. Geus hese-hese teh kula mah di kamar bae jeung pamajikan kula kaya anakan-anakan. Sia ngomong padu bae. Ali hakikat bagus itu. Gawe nya mah.
Sebab nyana mah geus pepegatan sabon. Gas. Akhirna karumpul ahli fikih jeung Syekh Junaid sorangan bae. Masyarakat kira-kira urang ieu hirup kudu bersyariat apakah berhakikat? Syariat tuh. Masalah. Cek Syekh Junaid atuh hayu bae geura bersyariat. Ngan lamun teu berhakikat eta teh okos mayit bae roha. Ye, cek ada lamun roh awakan atuh takapan moal kadeuleu. Bener sih. Ngan tetep bae moal karasa eta anggur cek ahli fikih. Eta kara moal karasa ta anggur lamun teu didahar anggurna. Moal nyaho ka hakikat lamun henteu nyaho kana syariat. Iya tuh bener. Saha deui atuh deuk ngarasakeun ta anggur amis haseum aya teu didahar mah kumaha. Bener cek Syekh Junaid. Nah, kuari coba kaunggulan ahli hakikat naon? Jitu kaunggulan ahli hakikat mah biasa bae. Lamun kaunggulan berarti di stop ulah ngaji. Masalah. Henteu. Kami hayangnya kaunggulan ahli hakikat naon? Keunggulan ahli hakikat mah eueuhna naon? Ngan ka Allah doang maksudna. Kitu ge di atas syariat. Coba buktikan. Dibuktikan wariku Imam Junaid al-Baghdadi. Cokot ka dieu batu tilu. Cokot batu tilu. Balangkeun tuh murid-murid kula nu ahli thariqah tuh nu geus datang ka hakikat. Balangkeun. Tilu balangkeun. Hiji-hiji. Nu balangkeun. Blok. Allah. Cak murid-murid. Balangkeun hiji deui. Allah. Balangkeun deui. Allah. Coba kuari tilu balangkeun ka ahli fuqaha, ahli syariat. Balangkeun. Baik. Haram yang ngabalangkeun bos kieu. Ieu haram ya, goblok ya, tolol ya. Balangkeun deui. Ieu hukumna biadab nu kos kieu. Walim haram. Balangkeun deui sarua bae. Bedana sakitu. Lamun ahli syariat mah dibalangkeun batu ngocoprak. Mun ahli thariqah mah mun dibalangkeun batu. Allah. Tah, dibertanya ke masyarakat mending mana? Ya tuh mending Allah. Tah terserah. Kula mah balik bae ka dieu. Beda rasa kitu. Tinggal ahli syariat we nyana jaheunya cak nya teh. Lah urang ke gugur bae tu kada tuyu cak nya teh. Eleh ahli ahli fuqaha. Ahli syariat ngaguru ka Imam Junaid al-Baghdadi henteu kudu make karomah teu kudu kakarake make akal doang. Encan ditembongkeun karomah Syekh Junaid al-Baghdadi encan. Ngagerokeun manuk, nyana hiber di awang-awang, nyana bisa napak sancang, encan ditembongkeun karomah kakarak make akal doang. Nah, lamun ahli thariqah mah di balangan batu teh eta teh sebagai gambaran simbolis doang, langsung mereka Allah. Oke, coba ge, lamun ahli thariqah mah asalna naon teh ditajung Allah heula teh heula. Tapi lamun ahli syariat goblok teh batu teh meuleuh goblok sia kae. Cak batu emang aing iradeulna. Tuh kan. Beda sih. Masya Allah. Nanya awewe ge ya ahli thariqah mah lamun nanya awewe. Neng ka mana neng? Di Allah Karim. Geus beres geus sakitu dah. Maha kawasa Allah nyieun hamba tersebut ka kula beres. Coba ahli syariat, neng ka mana neng? Di. Awas ya kuai. Awas ulah sambat ka niaya sia lamun encan mamawa sepak ka imah aing. Parang sana aing teu nyaho ka Cisok kameureunanan. Syariat. Beda setik tah. Etalah ahli Allah jeung ahli syariat tinggalin ahli syariat mah. Dagang. Rugi dagang. Rugi. Masya Allah Karim. Allah saat ieu mere gerak dagang rugi selesai kan. Coba ahli fikih. Kunaon mengaji dagang rugi. Aja kudu kumaha teluh kabeh. Beres kabeh ge. Aja kumaha tuh? Mun beres, anak incu nu beres kabeh ge. Dasarna nu ngatukung kabeh ge. Dahar-dahar ti aing, nginum-nginum ti aing. Giliran aing rugi aing disengsarikeun, bara roblok kabeh ge. Dibeleum ka ieu imah, tolol teh coba. Ahli syariat kos kitu. Je, atuh tuh kadenge bae ku anak incu na bah.
atuh rugi sih kok rumah yang dibakar. Gua aja. Jangan ikut campur lo. Gua lagi pusing, ikut campur aja. Ahli syariat begitu. Tapi lamun ahli thariqah lain. Maji dagang Bang. Iya, teu kabeh gerak Allah ieu. Urang sakadar ngalaksanakeun. Sabaraha tahun untung mah kakarek dibere rugi sakali malah mah kula minta deui ka Allah rugikeun deui Gusti. Pan kita amat tiis sabira dunia atulah dunia mah tuker ayana nya sakadar gogodan doang ja tuker masalah ngeunaheun ngadegena tararis tiis tenang jaga urang ka ieu kiai anu narekat ge Assalamualaikum Ustaz Kiai padi loba amat atuh nu Allah wae diayakeun wae ka dicokotan masalah. Coba ke ahli syariat Kiai eta mobil aya eta mobil ngridit puguh can kabayar bulan ieu ge bantuan tah aing tah puyang aing ieu kredit baheula di udah kreditan we aing puyang jasa nu kamari mah pamajikan ge dijual ku aing bah beda nada ge geura ahli Allah mah senang kana hati tenang Masya Allah. Tapi lamun ahli fikih capek urang gajan gua Bang. Capek jasa ngadengikeunana puyeng jasa. Beda karasa mentak ngaji teh kapan supaya tiis kana hati. Boro-boro anu ibadah nu teu ibadah ge perasaan deuk ka sorga bae. Aduh, geura jeung ngaji di dieu urang salah ge hampir ka sorga hampir. Tiis perasaan Layla wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi moal mampuhan jelema iman lamun henteu ku iradat Gusti sanajan deuk iman tapi lamun ku Allah henteu dikersakeun mah atuh tetep bae nyicigan dina kafir aya fura moal kawasan nyana kufur tina iman padahal mah nyana teh ada kufur tapi teu dikersakeun ku Gusti Allah sanajan nyana boga maksud de kufur tetep bae teh dikersakeun ku Gusti Allah mantep berarti ieu urang teh kumaha cakersaning Gusti iradat Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi mantap doa eta teh dibaca orang ge dina malah mah diterapkeun dina tahiyat dia mah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika malah ditambahan wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin limadza ya Rasulullah kunaon emang kutuan sok ngadoa eta bae ieu Ummu Salamah sanyana anak adab hirup teh baina usbu'ain min asabi'il khaliq min asabi'illah aya di antara dua kehendak Gusti paman asya'a lamun dikersakeun ku Gusti Allah naja salamet waman asya'a dhalla wa zago namun dikersakeun ku Gusti Allah sasar cilaka hanya Allah lah anu nentukeunana urang hanya munajat ka Gusti Allah antara salamet jeung teu salamet Allah nu nentukeun antara sugih jeung susah Allah nu nentukeun antara mahmur jeung cilaka Allah nu nentukeun seakan-akan kabeh ge ieu teh okos nang urang kaayaan nagara model kos kieu teh hakikatna mah nang Gusti Allah sebab kudrat jeung iradat Allah teh ieu aya di Allah secara mutlak urangan sakadar berupaya doang nu nentukeun tetep bae Gusti Allah urang datang ka dieu seperti nang urang daratang ti mana ti mendi daratang melalui kendaraan nu ngeteng nu sorangan okos nang urang hakikatna mah nang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi lamun urang sadar ka dinya moal kudu bingung-bingung lah saya geus kawin encan aja emang teu hayang atuh encan dikersakeun ku Gusti Allah atuh tenang we sih sakali dikersakeun mah sanunya sakaligus 4 sapoe kawin Gusti gede hate bat ieu tuh kersaning Gusti tah urusan kos kitu babari tiis kan kana hate tiis coba lamun ka ahli syariat enak saya can kawin nyaho ieu babaturan aing geus karawin kabeh tinggal aing ya aing teh jore-jore teuing sebenarnya mah ieu mah sana Gusti Allah teu merhatikeun ka aing
mulai ngepek ka Gusti Allah segala kurang perhatian lah naon lah syariat begitu baik tapi lamun ka Allah ngeunah siapa can hayang kawin sanu teh hayang atuh kawin panatun can atuh can dikersaakeun ku Gusti sugan atuh sian gegeran-gegeran 1.000.000 kali hayang-hayangan aya Allah encan mah tuh jamoal atuh geus bade siapkeun ti kuari ji atuh ti keur ieu ge aing geus siap bae ngan atuh aing can dikersakeun atuh kumaha sia lamun dibawakeun kuari ku aing dek dibawakeun sa dek dibawakeun awewe lamun dibawakeun awewe andai kata nu geulis Allah teu ngekersakeun mah henteu andai kata aya nini-nini tapi tulisanana aing kudu kawin ka di nini masalah sia kok bisa jadi kieu aing jadi wali kuari tenang aing ngirup kuari iya tuh kumaha Allah bae elehon nongtot kumaha Allah bae sih wah derap-derap ke dala ngeunaheun jeung ali Allah mah eueuh bingung kaluar ti majelis sendal eueuh ngaji emang kemana atuh meureunan digerakeun ku Allah kudu aya nu make atuh masalah leungit ji atuh emang tadi ge nang meuli duitna ge atuh ti Allah ieu haju kuari dipake ka dieu dipake ku batur masalah haju maju moal make sendal atuh teu bake sendal ge atuh sapira suku jangkena ge bakal dikubur urang dikatanekeun senang kana teh senang kana teh masyaallah maji boga ilmu tuan atuh geus kitu bae gerak Allah memang moal diteangan ge atuh lamun lain milik ulang mah moal geus teu diteangan ge aya malik milik urang mah atuh ge aya deui geus kumaha Allah bae lah sapira suku dimanja-manja teuing masyaallah ku ngeunaheun perasaan nikmat kana hate teh coba lah ngaji bae emang leuseunat goblok ge jelema ongko ngararaji engko barali sendal tolol jasa emang meureun mah ngaji osok maling atuh sarejan osok ke pan aing mah maling ge sendal jepit doang ieu bahkan sendal kulit bara roblok kabeh ge geus sabaraha kali maling atuh aya 5 mah atuh 5 ge ieu sendal kulit hiji atuh geus babad goblok kabeh ge siana ge termasuk gara roblok tolol kaluh wae jeung kiai-kiaina deh hareudang jeung ahli syariat lah hareudang bae hareudang bae masyaallah coba ge lamun jeung ahli hakikat bangeunai maji tas di mana ngariung aju menang berkat leuh atuh tamakan urusan Allah kadang-kadang menang kadang-kadang teu lah atuh sapira berkat amplop menang tidak masalah kos kitu ilah tuh pokokna geus kumaha Allah bae ja urang gerak-gerak nang Allah cicing-cicing nang Allah dibere-bere nang Allah geus kumaha Allah bae senang henteu ieu beureuh berkata tinggalin sabodo keur di dahar bae ku batur masalah lah sapira berkat ja kamari ge meunang berkat di bae kene geus ngeunaheun ka tiis kana hate sejuk geus sedeng tangan nasehatan batur ge sebab kos kitu geus bake saudara-saudara sekali mah majeuna Ji, ente bangun kepat. Ang benang berkat buara roblok panitia kabeh ge. Tarolo. Emang ya. Aing abong-abong pandeuri bat bitbet bae. Ya aing dirinya lalaunan mobil dut-dutan ge tetep bae wayah poho mah poho bae tolol kabeh ge. Saing moal deui aing kadinya. Ye atuh disusul bae sabodo sia geus. Nya kata dek disusul los bagi 2 jeung aing. Heuh. Kadangina hareudang teh cara nu tadi lah itu dunia ieu sapira berkat tapi bari cerit lah sapira berkat dunia ieu kiai kunaon geraya gerun ulah sok dipikiran eta ngaranna ngomong torekat tapi bersyariat sebenarnya mah atuh kajahoan ku urang nu asli torekat jeung anu lalagaan atuh lu asli torekat bagan tadi lah segera dunia geus aya ge itu can kadahar kamari urut berkat aya kene malah mun aya korek dibikeun geus tenang we penting mah urang mah gaji we senang kana tapi lamun di makom syariat atau torekatan Jibuda deh, emang kemana berkat? Nah,
atuh berkat ieu gimana teh mah atuh gar aya gar sampai dunia tuh pan eta mah ngadeg beri atuh tah masuk di pikiran dunia ieu eta totorekatan karana teu teger tah kos kitu mah ya anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun sanyanya kalakuan naon ka Allah hungkul tusaruna anjeun bakal digiring fayajazikum bi'amalikum maka Allah bakal ngabalas ka anjeun kabeh kalawan amal-amal anjeun kabeh geus kasimpulanana ajakan-ajakan Gusti Allah teh segerakeun ku urang ketika Allah ngajak ketika Kangjeng Rasul ngajak selalu segerakeun ku urang ajakan Allah teh sebab eta nu bakal ngahirupkeun kana agama tetapi ingat awas mun tayangna ka Gusti Allah ulah borangan sebab Allah nu bakal ngarobahkeun ti borangan kana berani ti berani kana borangan buktina itu kaum kafir nu 1000 ternyata nu tadina berani dirobah ku Gusti Allah jadi borangan mukminin nu tadina borangan dirobah ku Gusti Allah jadi beranian nu mantak awas ka Gusti Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi urang ge lamun deuk dah udang ti penting mandi borangan mulai ya borangan Gusti Allah Gusti anu mere kuat ka abdi Gusti anu sagala rupana ka abdi bere abdi kakuatan Gusti sapira liwa sapira momonon jadi baheula ge teh mangan omongan doang can orang bukti cak setan aing deuk ngabuktikeun diri aing di hareupeun sia siap penta ka Gusti Allah penta mantak ulah jadi seungseurikeun setan teh kapan hadir di sisi urang yang serikeun ka urang cak setan da ji cenah jadi hamba Allah tapi asal Allah ngajak henteu tolol aja lo ngomong bae hamba Allah tetapi asal sholat azan tilok gegerah asal boga dunia zakat tilok cenah ngaku hamba Allah setan ngenying sedikit tolol teh budak tolol cenah setan teh lanatullah sing hade cenah sia urang sok nuturkeun setan pan ai ku aing diajak nirilik bae kakarak ge ku aing dibere HP geus ga HP bae hudang hees HP endek hees HP tengah poe HP penting-penting HP ih cenah cek cenah setan lanatullah aing ngadengekeun bae tapi ja aing ku aing diajakan digoda nurut tolol dasar haji bloon kolot-kolot ge tolol goblok jadi setan teh sing serian asal diajak ku Allah hayo batur maka masjid nya nama HS calo deh berarti haji goblok ieu kadanan nyana azan nyana qomat nyana imam mah atuh hayu-hayu ieu henteu setan ge seserian ajakan Allah teh cenah sia ahli Allah tapi sia tilok nuturkeun Allah cenah setan laknatullah ieu aing setan cak setan asal ku aing getoel we sendirilik bae aya si mbak we nah ieu si mbak ye set leumpang aing asup ka sia suitan ge sia ayo sweet cak setan teh tolol goblok cenah si ahli Allah pan kanu haram ge terus bae nah geus teu kudu ku aing cak setan cuk ka dieu ka aing cuna adik aya naon bapak kolot teu kudu ku abah kolot ieu mah ku sia bae heula tah goda tah ki haji kos kieu haji tolol geus nya mah ke lamun incu geus teu teurak bebeja deui ka abah kolotnya oh abah kolot enteng geus ku HP bae ge beak ge heuh nuhun atuh dibere pagawean heuh hayu geus ke ku abah dibere piala acengnya kos gitulah urang lamun nyaritakeun tentang kahirupan rok gerak randapan masya Allah aya di mana posisi urang aya di mana
tentang urang ngalaksanakeun ajakan-ajakan Allah jeung ajakan-ajakan Rasulullah jeung datang ka mana ngaantisipasi tentang ajakan setan. Sebab sing hade yeuh wa annahu ilaihi syarun. Kade urang bakal digiringkeun dihijikeun ti Allah bakal balik ka Allah. Wattaqu fitnatan wallahu a'lam.